Maka pama arsalna kalim hafidho gitu hafijan li amalihim bal naziron, tapi cek Allah Subhanahu wa taala Kanjeng Rasul hanyalah memberikan peringatan. Wa ilaina amruhum jeung wungkul ka kami urusana kabeh panujajihim maka bakal dibales kabeh eta jelema tina amal-amalana. Ieu teh ayat disebutkeun di dieu peladosana satu acan ayeuna aya parentah perang ai geus aya parentah perang masa kira-kira anu ngalawan ka Kanjeng Rasul eta wajib dipaksa diperangan paladur sadayana hiji tanya. Jadi sakali deui agama ieu dibangun pikeun urang nurut ka Kanjeng Rasul nurut ka Allah nya. Nomor kedua ayana Rasul paladur sadayana ieu lain jang meliharas jelema abeh ulah kana neraka keukeuh hak peta Allah anu nganarakakeun jeung anu nganyurgakeun kersaning Allah. Tinggal jelema arek nurut kan jalan nu mana, arek nurut jalan setan apa arek nurut jalan nabi. Tah geus dieukeun geus dijelaskeun kan Qur'ana aya kan nabina aya terus kiaina aya lah ayeuna mana para nabi geus teu aya ayeuna diteruskeun ku para kiai nu ngajelaskeun tentang masalah hukum aya kan tetinggal mangga kartos teu Pak kitu paladur sadayana nya. Tai jalma-jalma munafik mah bahkan berpolitik agama dijieun-jieun politik. Wa yaquluna jeung ngaroromong sajalma-jalma munafik ijajau di mana-mana datang eta jalma munafik ka kanjeun amruna taatun aing mah arek nurut ka anjeun Muhammad siap nurut. Dina surat Al-Baqarah wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin wa ijalaqul ladzina amanu qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un wa ija khalau ila syayatinihim wa ijallaqal ladzina amanu qalu amanna wa ija khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustajun eta apa tuh Muhammad ya. Wa ijallaqal ladzina amanu qalu amanna orang-orang munafik ya di mana-mana kapangi jeung jalma mukmin kapangi jeung Kanjeng Rasul kami iman jeung mana ilu ngaji ilu salat aing golongan sia. Wa ja'ala ila syayatinihim di mana-mana balik ka pamimpinna ngomongna qalu nya innama nahnu mustahziun kami mah sebenarnya mah deui ka jelema mukmin sebenarnya ngaledek kami mah pura-pura be politik nya aja abe kami ulah dina naonkeun ku situ. Talamun di dieu mah wa yaquluna ngomong jama-jama munafik ijajau di mana-mana datang kanjeng itu jama-jama munafik nya amruna taatun ari urusan kaula eta nurut nya eta nurut ka anjeun. Wa ijabaraju paladur sadayana di mana-mana ayeuna kaluar tegasna nya ti Kanjeng Rasul min indika bayata taifatu minhum maka nyimpen sarombongan ti jama-jama munafik goerol laji takul kana omongan anu manehanana ngucap tadina lain deui ngomongna aing ngomong hareupeun itu mah kitu ari ngomong hareupeun golongan munafik mah kitu embak kepang goblok-goblokna jalan munafik eta ai hareupeun pokona mah kiai mah serem deh deui tiada duana geus di tukang si eta ngaji geuna naonan teu becuseun PA eta mungkin teu mah kudu dicangkaling bosna aya hareupeun mah sumundau pokona beak cium tangan gede bulak-balik aya tukangan ngaji beak aya patipe kos kitu eta sok ya hareupeunna masyaallah ku kasep kayaknya kutanya wayana deh nambut artos 1 juta paling nipu Allahu akbar ayat nya goerol laji takul manehanana ngomong kana ucapan anu manehanana ngucap tadi lain deui tah
maka cek Allah Subhanahu wa taala wallahu yaktubu ma yubayyituna. Allah Subhanahu wa taala nitah nyatetkeun ka para malaikat kana naon-naon anu maranehanana nyimpen. Tegasna kana kamunafikanana. Maka nu dititah Muhammad fa'arid anhum. Menghadapi jalma munafik punten ulah sarwana teu kudu diratangan bae. Lamun ayeuna dititah ieu. Lamun ayeuna mualim nurut di lembur aya jalma munafik. Hareupeun mah payuneun, naon dipayuneun muhun nya, paladur saya ke. Geus nya eta saya teh sifatna kitu. Pa'arid anhum. Ngabalieur jauhan, ulah dideukeutan. Nya ieu ge satu acan naon? Satu acan aya parentah perang. Parid anhum maka ngabalir anjeun secara peran-peran kalawan babageran. Tawakal ka Allah. Nya sing yakin ka Allah. Sakki bihi painau kapika. Ulah ngaharepkeun eta bae geus. Lamun aya jelema kos kitu. Kabaca ieu Muhammad. Jelema ayeuna anu memang manehanana pro kitunya anu ngadukung kana perjuangan agama jeung teu kabaca ieu. Kanyawan ieu. Karose. Ya, kanyawan ieu. Maka nu dititah pa'arid anu. Ngabalieur anjeun Muhammad. Kitu. Wa tawakkal 'ala Allah. Wa kafa billahi wakila, cukup Allah Subhanahu wa taala tempat pasrah. Tacik Allah Subhanahu wa taala sampai ta'ajub. Apala yatadabbarunal Qur'ana. Ya, maranehanana heran ayeuna kunaon sih sampai teu malalikir kana Quran. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Heran teu malikir kana Qur'annya. Quran ieu diturunkeun adalah mangrupakeun kalamullah bari bener teu malikir kana Quran. Padahal lamun ieu Quran paladur sadayana nangieun jelema timbulna ti salian Allah, paladur sadayana yakin bakal loba pertentangan, tapi dina Quran nepi ka ayeuna utuh kan? Utuh teu? Utuh kene. Zaman Kanjeng Rasul Qur'ana ieu. Zaman Imam Syafi'i Qur'ana ieu. Ya sebab ayeuna undang-undangnya paladur sadayana nu dijieun zaman Soeharto ayeuna dirobah-robah. Aya Al-Qur'an teu aya pertentangan paladur sadayana teu raribut nya kitu. Bahkan di ijtihadan eta Qur'an terjadilah hukum, ketetapan hukum. Ya. Tah, jadi paladur sadayana hiji agama ieu dibangun pikeun nurut ka Allah, nurut ka Kanjeng Rasul. Tinggal ayeuna urang nurut bae ka Allah, nurut bae ka Kanjeng Rasul. Nomor kadua paladur sadayana ulah jadi jalma munafik. Ragu-ragu kana naon-naon anu dijanjikeun ku Allah, ragu-ragu ka Allah, ragu-ragu ka Kanjeng Rasul. Ulah aya keraguan saeutik oge. Nomor katilu nya yakini Al-Qur'an ieu adalah pedoman hirup. Gitu. Wa ijaja'ahum amrullah wa ijaja'ahum amrullah amrum minal amni wallahu a'lam bissawab. Oh mabok eta dengan zare. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun nari utawi kilai kipasa sawiji fi mubtilati sholati ing dalam mertelakeun pembatalane salat. Tabtulu nari mabatal mutawaah nih as-sholatu apa salat parduha tegese pardune salat wa naflan sunahe salat. La saumu oranana puasa wa itikafu lan oranana itikaf. Biniati qot'iha kalawan niat megatkeuna salat. Wa taliku sareng nalikeunana itu qot'u bihusuli syai'i kalawan hasilna hiji perkara. Walau muhalan
sarang sanajan mustahil adian menurut adat wataroddudu sarang ragu-ragu fi dina itu qat'u ay al qat'u tegasna qat'u wala muakhajatu biwaswasin sarang henteu anu nyokot kalawan waswas anu bangsa maksa fi sholati dina salat kal imani seperti iman wa ghairihi sareng liana iman gitulah deh nyaho momen ieu pasa bade ngajelaskeun pembatalan salat maka lapad tabtulu ieu ngangge segat mutawaah nya berarti ayana batal ieu dina jero salat keur salat nya migawe salat ai meme salat mah batal terus tuh jeung kudu aya persyaratan salat aya can salat can naon batal aing salatna teh lain batal pe eta mah salat genteu ya aya deui salatna nu teu make persyaratan sisaha anak wajodam tah nya harita rada balik lah umuran 12 tahun lah asa 10 tahun nya gitu cek wajodam teh dek manehna salatna hitut salat hit sedut we nya gitu cek wajodam dek atuh batal aya itu mah keur salat cenah gitu keur salat keur dites dilatih salat batal nya gitu atuh henteu pa cenah pandede mah cenah keur salat lagi teu ngalah wudu batal sotel lamun boga wudu ari aya teu boga wudu mah teu batal maka lamun hayang mung batal-batal mah mengaswur tong ngalah wudu ya tapi pinter eta jawab anak kieu sok kitu lalieur makana kadang-kadang jawabanna cek ya warisi atau eta leutik keneh dan salat itu menghadap Allah harus menghadap Allah kok Allahnya enggak kelihatan bah cenah pan lieur jadi urang ngalirkeun ceuk ieu mana Allahnya enggak kelihatan cenah pea geus eleh urang 1-0 jadina jadi kitulah pokona mah hah teu nyawa eta sok aya kituannya anak kieu teu pararubuh teh jawabanna jadi jodam geus seuri we nya aya mang aden baheula eta lamun ngimaman sok ieu pan nyaho man moda aja aden teh budakna sapantar kieu nyaho ieu eta mah main gaplok bae lamun keur wiridan gaplok ukuran keur salatna ya Allah gaplok sugan teh naon lamun enak lain anak kieu cekek ku aing sia Hajo Haji Duki almarhum ngimaman orang Cikampak ngagantian bapak nya gitu walat pan ieuna mahradona rada kosto rada ngirung teh aya geus kolot mah kan walatalin aju mana deui iluan walatalin sareuri kabeh jamaah eta pas gitu teh eta Muhammad kumaha lamun keur salat seuri kabeh eta aju imamna geus seuri aduh batal gara-gara salat tolin eta pengacau dunia saya eta pengacau eta mah atuh aya pamajikanna tilu eta leutik keneh tilu PA kasodok ieu ge PA mah jadi aden geus tilu saya eta pamajikanna ngeleuyet tapaladur sadayana maka ieu make segat mutawaah ari mutawaah teh gitu husuli asari syai an pilil mutadi nyaita bukti daripada hasil tina pil mutad berarti dina jero salat nya berarti batal tina pagawean salat gitu tabtulu sholatu narima batal naon salat arek salat fardu arek salat sunnah
Lain pembatalan puasa, lain pembatalan itikaf. Hiji biniyati qot'iha. Ya. Gitu, biniyati qot'iha. Allahu akbar. Geus salat ya. Ya. Salat. Allahu akbar Rasulullah. Aing pokona malah mun saya datang aing rek batal lah. Batal. Atau nate batalkeun aya ku aing salat. Batalkeun ku aing salat. Ya. Maka eta salatna batal. Karakna teh kitu oge niat ye arek ngabatalkeun salat. Maka eta salatna geus batal di jero salat. Ya. Lain dina samemeh salat. Paladur sareana. Biniyati qot'iha kalawan niat megatkeun salat. Kitu. Wataliku biusuli syai'i. Sareng nalikeunana itu megatkeun salat kalawan hasil hiji perkara. Contoh. Allahu akbar. Ieu lamun aya lini atawa naon ngaranana lamun bangunan urug aing mah rek batal. Eta ayeuna kieu momen ieu. Baheula almarhum Ki Badri contona nyontokeunana keur salat di cai. Nya, pokona mah lamun hasil caah, lamun caah aing mah rek batal. Maka eta batal. Jadi ditaklekeun megatkeun salat kana hasilna caah. Lamun caah aing mah rek batal. Paladur sareana lamun kitu eta berarti nya naalekeun salat kana hasilna aya caah paladur sareana. Nya arek aya caah, arek teu aya caah maka salatna batal. Da kira nya pokona lamun aing keur salat si anu datang aing rek batal we. Batal. Karti teu? Maka aing salat mah geus paladur sadayana. Gitu. Ulah sok ditalek-talekeun. Lamun aya lini aing mah rek batal. Lamun ayeuna pokona batal lah aing salat teh. Gitu. Justru paladur sadayana nya san aing ge lamun urang ayeuna arek salat hayang ngising. Kamari kan geus dibahas di payun. Lamun arek salat hayang ngising heula salat heula. Ngising heula. Bener tak? Atau orang arek salat hayang ki heula salat heula. Eta jamaah geus qomat. Urang hayang ki heula. Hayang ngising heula. Ai encan salatna mah. Haju cenah urang jadi teu berjamaah. Ulah salah. Jelema anu biasa berjamaah, kemudian ayeuna misalkan aya ujur jadi teu berjamaah moda hayang ngising. Pan aya masalah ngising jeung kieu mah eta mah lain dieu geus ti Allah eta mah. Atuh kieu heula wae. Jadi menang ganjaran salat berjamaah seperti kieu aya nu naroskeun. Eta naon cenah kiai aya nu parokoh segala. Ge pahala berjamaah kumaha? Enak imam ngaco ya, misalkan manehanana migawe pembatalan salat seperti gerak kanyawan gerak leuwih ti 3 kali atau bacaana teu bener nya. Pan urang wajib muparoko karak matakbiratul ihram kemudian maca Fatihah kadenge Fatihahna teu bener wajib muparoko. Eta ganjaran naon ganjaran berjamaah kumaha? Sampurna. Naon elata sebab urang geus naon? Geus niat jamaah bari berjamaah sampurna. Namun nuturkeun itu emang batal, Pak. Maka ulah sieun ayeuna jadi kurang ngajaran berjamaah urang. Ini misalkan orang hayang ngising-ngising. Hayang kiki. Ngan ulah dihaja-hajakeun. Teu hayang kiki ka kaki. Karos teh. Enggeus sih orang salat makana agama ieu teu ngahesekeun lah. Paladur sadayana. Tah ayeuna kumaha lamun ayeuna kieu? Nya, urang geus di jero salat. Geus di jero salat. Kari-kari hayang ngising. Nah, kitab Mughnil Muhtaj paladur saya tahan semaksimal mungkin. Sebab aya megatkeun salat mah hukumna haram. Tahan we salagi katahan keneh. Nya,
geus ditahan geus moal pimolen katahan geus karak batakeun atuh bising aya ngising di paimbaran atuh bener ieu nyorang kajadian bae mah bener nyorang kajadian bae mah malam Jumat di sade ngosok imam maca surat sajadah kan panjang eta beuteung naon muririt geus naon buah ditahan geus asa nongtot yang tai nya wah ieu geus makatahan aing ngising di paimbaran ya geus langsung batakeun nya kieu ron teruskeun maju ta budak aya kabeneran nu cicing dihareup eta anu apa surat sajadah tinggal neruskeun belen ngeunaheun ya misalkan tatajaba junubum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun eureun hayang ngising keluar teruskeun kumaha fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun terus kunaon ya ampun makanya lamun berjamaah sebenarnya nu ditukangan imam ieu kudu nu ngarti deui. Jadi lamun ayeuna imam batal tinggal neruskeun, maju saeutik teruskeun. Maka para hadirin sadayana nya. Jadi hayang hitut wayahna tahan, hayang kieu tahan aya geus di jero salat ieu deui ujug-ujug. Hayang kieu batal aing. Batal geus niat batal. Tapi tadi batal. Tadi teh hayang ngising batal aing, tapi terus bae salatna. Batal eta, Pak. Tadi teh batal eta. Ya. Kitu biusul syai'in. Walau muhalan adian, sareng sanajan mustahil menurut adat. Pernah ayeuna salat di Cikaniki misalkan ya peladur saya di luhur batu as-sholatu salat di luhur batu as-sholatu salat di luhur batu baheula mah sada ngosok kita mah salat di luhur batu jadi berjamaah di luhur batu nya aju aya keuyeub kawinan cik imam teh aya kayep paderet-deret cik makmum kanan aya keur selet ulah sok ngemeng makmum kiri hadena aing mah teu ngemeng ngomong kabeh PA gitu mah ya padahal mustahil karena banjir sanajan ayeuna mustahil datangna banjir ketika ayeuna naekeun paladur sadayana kana ngabatakeun salat maka eta paladur sadayana salatna batal hiji tanya hiji pembatalan salat teh nyaeta niat megatkeun salat atawa nyantelkeunana megatkeun salat ku sebab hasilna hiji perkara sanajan mustahil menurut adat kartosnya gitu atawa manehna ragu-ragu dina niat ya salat aing batal henteu nya gitu ya aya kuring ge cai ngecrak ge pan meureunnan ceu kuring teh ya ngecrak ge cai aya najisan apa henteu lamun aya najisan aing batal henteu nya salatna batal apa henteu batal nyin ragu-ragu seperti enak hayang hitut ditahan tadi teh hitut henteu nya aing batal henteu nya ye batal apa henteu aing asa-asa hitut ye batal apa henteu salat ragu eta batal palamun ragu-ragu beda deui jeung waswas jeung waswas dina salat waswas nya diharewasan ku setan gitu waswas mah misalkan ge asa teu pas gitu beda jeung tadi ragu air aisak mah paladur sadayana eta 50% nya ai was-was mah eta diome ku seperti kuring make gigi palsu ya kadang-kadang eta maca at-tahiyat ku hese eta mah make gigi palsu jadi kadang-kadang aya was-was kenapa henteu eta kitu atpan atas dina kudu beunang at-tahiyatul kudu beunang kan eta asa nah teh kenapa eta teh diwaswaskeun tai waswas mah teu batal harus at-tahiyatul mubarakatus shalawatut as
assalam eta nyorang ke imam Jumat moman termasuk kaji pahami katipu gue assalamualaikum make speaker ieu ya make speaker mik teh anak kancing teh urang maca assalamualaikum ayuhan nabiyyu parangha eta jamaah arek assalamu atuh si geblek panyodok salam teh heula eta pas ngaji mualim nurau patumuin teh eta kamari kumaha lamun kejadian kitu horeng ieu pas ngaji eta pas ngaji bab eta jadi pan miheulaan imam kumaha tah eta lamun kitu kan manehna miheulaan gitu tah eta teu batal horeng apa geus kamari teh pas ngaji bab eta nya jadi teu batal ulah diteruskeun salamna geus we di mana-mana salam eta si imam maka ilu salam deui maka tetap sah aya pan kamari teh pas ngabahas eta terjadi dina diri sorangan ajeuna nanyakeun jamaah kabeh pas pengajian malam Sabtu eta kieu cenah kumaha ke ngeunaan tinggal ngajawab beledag aya mantap cik ieu teh bareng Allah mah kitu nya jadi urang arek terjadi kitu geus dibere nyaho mangken hukumna jadi teu batal si mamu tah sebaca muaswas at-tahiyatul misalkan asa tekena asa eta mah diome ku set tah eta mah teu batal ieu mah ragu-ragu salat aing batal teh nya tadi hitut apa teu maka nu kitu lamun ragu-ragu paladur saena eta nya hukumna batal kal imani seperti iman geus sarua wae lamun ragu-ragu imanna batal lamun was-was teu batal